Yeay. Motor tinggal ya geus teu genah ieu kudu diservis on rem hareup geus blong ieu teh cing urang eta si Aris sugan aya Aduh, Pak Kades ya mah. Halo Pak Kades. halo Riz di mana Di jalan. kadi ka saung penting urang ya Oh, mun siapa enak kadinya? sok di daguan aya nanya Yes daguannya di dia nama Langsung Pak Kades. Rampes Siapa Pak Kades? alhamdulillah mana wae jang aduh rek ngempok orang Kita aya naon mending larewa segala ditelepon. lain orang ge pangunerkeun motor geus tegenahkeun pang serviskeun bawa ka bengkel Ayeuna apa isu? isu Isu? ayeuna atuh Ayeuna. tapi kalau ngadaguan lah ieu aya tamu pedeng deui urang aya nu ka dieu Kamari. rek nya surat pindah kayak sakalian bawa eta berkasna ka RW Oh, mun siapa Pak Kades? Ya. Kita rek ngajak Pak Kades. Aya acara ngatrok opat PSB di Pangalengan. wah bener itu pedeng deui atuh ieu Heeh, yo, saya geus beli kaosna ieu teh. mana ini harus Ya. Tuh. Di kaosna. wah bener ya an ge emblemna deh Itu ayah ini Pak Kadesna. Kudu kadesnya. Ayah deket di sini. Kayak di balai. Ayo 125.000, 25.000 murah. Tapi orang mau mesen ke hiji lah. Siapa Pak Kades? Ulin, ini kudu diulinkeun penggawe wae lieu. ieu mah jangar nomor Assalamualaikum Pak Kades. Iya Pak Kades pada jangakeun surat ngalih teh ya. Oh, mohon. Cari Ibu. ya tos komplit berkasna Atos Pak Kades. Parios deui we. itu nah KTP na hiji Bu. Nuhun Pak da abi mah sawo kalir. Kalau kalir teh Piring janda Pak Kades. perlu dipantau emang kulinas ya tos di samping ku abi nya ge ku sekretaris abi ya di saya bikin ke RW pada cepet datana tuwe Mun atuh kitu Pak Kades upami ieu atuh beres sakan-kana abdi bade ngademel KTP. mohon mangga Mohon atuh pas kitu wae. siap oke di informasi nya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya berkas tes aya ya sekalian serviskan motor orang supaya bikin kasih RW Oh, mun siap Pak Kades. nanti bisi pokok Siap dimasukkeun. Di luar cicing dina teras dugaan we anu merek kopi bebaturan ka dieu ka imah anjing gitu jeung tuluy sagala aing tengah euy ya sugan we atuh sareha sagadeng Abi dipayun tuh Pak Kades. sok artinya Siap, assalamualaikum. salam anjing ieu
Bang kalau kalian gadag kalian naon? Ah molor tiba-tiba tegadag-gadag gitu pagadag nanti. Baik bayu mantai euy. Mantai anjing. Sablok euy. Dikai mana lain yang pengaturan. Yeay. Ada gelok si anjing aing keur molor. Ampun we di banjur di baheula kene. Hansip pada gelok kata si goblok teh. Pada gol. Kasih gelo. Ai si riku aing. Ini kemana nih si goblok teh tah hansip digeleduk deh. Wah aing panggil manusia. Tengor ku emer. Si Aris ka mana ieu ka bengkel tadi janjina sakudu. Bisa datang ke orang teleponnya. Halo Pak Kades. Halo. Riz, Kumaha? tadi kabare Oh, mun siap enak kadinya. kabar penting ya di Pak Camat. Ya tewekeun. Tuh sok di daguan di baliknya. Oke. Wes, Gimana itu lompatan ininya? Biasa aja gitu. Nean Pak Kades. Nean om pieun om prank Kades. Di bumi wae tadi. Kemana ajudan? Tadi tak ka bengkel. Mereka motor backdoor. Tadi can datang gitu orang di daguan. Udah ngajak ke sawah. Aya naon Pak Kades? Dong, aing gerah molor si anjing hangsip gelok eta teh. Aing yang aing didagol ku MR ku aing sifatkeun ku aing kieu. Anjing rada kurang ya, sing atuh orang PT-PT deui. Mun teu urang mentaan ka warga ka warung. Saha we nomere yo? Mana boga teu? Boga. Ayo Bang, mana nama ka warung mana? Kamen game wae. Kawa kagok. Mane kalau main game wae? Ayo anyar. Anyar. Anjing kamarana. Takon eh. Oh, sama ayo main game wae. Karena mah orang neangan deh, ya soalnya rada kurang ya. Ayo, rasa menang na we. Hop. Ke mana ya? Dek nean jelema ieu teh. Geus sabaraha bulan teu panggih-panggih hafal teh ka sieu. Tuh, ing tak apa kalah cing. Mana apa tuh? Henteu cik, iya. Mana apa tuh? Mana? Henteu Bang. Tuh tak apal. Bayar tuh teh nyaho mah. Pun bae. Kira-kira boga goceng tuh yang PT-PT. Eta apal ka urang ha? Hampura. Bang. Buru Bang. Goblok teh anjing. Bukan kayak nu mayar ah, nagihan lah ka ditu. Yang terang kajau nih itu buka bang, terang, ayo naon gitu. Lagi cari orang saya. Ya udah kalau nggak tahu mah, makasih ya bang. Siap bang. Bukannya lumayan. Bagian kelompok instruktur ya mas. tah, ya, dengarkan. Kayak orang masang patok di ditu supaya ya nu narongkrong teh meh jaga kebersihan. Nela, patok kuburan Pak Kades. Lain, patok supaya nu narongkrong di dieu teh henteu buang sampah sembarangan. Ya, terus sawah-sawah ieu teh henteu kapandet caina. Perlu dicatat Pak Kades. Tong ka. Siap. Tah, engke teh terus
non masyarakat teh di bejaan namun misalnya miteun sampah sembarangan teh ulah gitu. Siap Pak Kades. Siap. Carek pek bukan nama keduaan. Siap Pak Kades. Bu, maaf Bu, lihat orang ini. Nggak tahu bang. Oh ya udah tuh Bu, kalau nggak kenal mah. Oh iya. Bu, maaf, lihat sama orang ini. Kenapa? Enggak tanya. Oh mungkin ini mah yang ngontrak dari Bu Elin, Bu Haji Elin. Minta antar Bu, sebentar. Oke, masang patokna di daerah dia nya. Siap, ieu udah tinggali loba sampah kieu kudu diberesan ieu. Buru-buru nya. Kela ai patoknya di mana? Oh, eta tinggalin. Di mana? Di ditu tuh. Di saung lah ditu. Cokot lah jika tuh. Ayo, orang Cokot bawa. lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, iya anu naroskeun cenah nu sawana ngontrak di Ibu. Maaf Bu, Ya. orang ini teh masih cari orang, kata si ibu ini di kontrak di rumah ibu Bu Haji Elin. Oh iya, ini ngontrak di saya. Boleh minta diantar Bu sebentar? Ayo. Iya Pak Kades. Sok tuh pasangkan patokna di dieu. Tah, pasang di dieu tah. Bantu aja. Ini Bang, kosannya. Yang ini. Oh, udah nggak ada, Bang. Kemana tuh Bu? Kabur mungkin, Bang. Udah kemarin mah ada, sekarang udah nggak ada. Iya Pak Kades. Nah, gitu. Nah, iya teh patok keur pemberitahuan bahwa masyarakat anu nongkrong di dieu teh ulah sampaikan buang sampah sembarangan juga kieu. Siap. Oke, ieu mohon dibantunya. Tolong dibersihkan oke. Siap. Mau eta mobil di ditu lah di kantor. Siap. Heeh. Begitu we tuh enak mah. Ayeuna tugas marane duaan. Ya pangarekeun jelema anu sok bikin sampah di dieu, anu nongkrong di dieu. Dihimbau bahwa sok bikin sampah di daerah dieu. Pak Supaya lingkungan orang teh bersih. Siap, dijaga. Oke. Siap. Nanti satu saya rek lanjut teh. Siap Pak Kades. Ya. Siap. Waduh, udah lama nggak bayar-bayar. Nas jauh-jauh abang di sini. Ngeplak dia. Saya mah itu rek ngajemput lah motor ke bengkel. Motor Pak Kades teh Oh, can beres. Oh. Sama ti heula tuh ka ditu. Baik saya sorangan tuh, Cak. Siap, tenan naon? Sudah naon? Siap tuh yo. Yuk. Atur nuhun. Assalamualaikum. Sok, salam. Tuh. Sawah ngeplak ieu euy baru nongkrong. Ah, bukan aya nu meja nu tah orang cari. Pak Kades euy. Aing deui cek Pak Kades mah anjing. Nongkrong baru dak. Yo barudak lamun nongkrong pingkeun deui ke sampah cokotan. Da engke ketempuhna ku Pak Kades urang deui yeuh. Tentara desa urang. Eta tah urutna keresekan. Cit areungelan geura ku aing. Anjing. Itu goblok nih Mas. Nada gelo teh. Betul sok. Iya aing deui kumaha karek kelas teuna maka aing jukir balik. Anjing salah ngagajong atuh balik. Anjing, ka aing anjing. Ya balikan kerekan ku si emak anjing. Aing mah. Ieu ulah kabari wajangnya. Udah kada tekan. Aing geus mampu deui wae si goblok. Kaparna udah kebersihan bukan namanya. Coba deui teuas anjing. Bieu mah cai anjing. Geus gagal deui wae aing rek meuri rin mas kilo teh. Oh. Ini mah pokona kolor nyeri cangkeng ieu mah. Itu anjing sia-sia. Hansip di galadong. Sia anjing gua aing diperi sia anjing.
anjing. Boy goblok anjing goblok. Aing sikap hijau kanyar kanan. Aduh. Aduh, anjing, satu halus. Tukang ojek goblok. Aing lamun pagi jeung tukang ojek. Hebek dan goblok. Terima kasih buat semuanya sudah barbar. Jangan lupa tonton ya. Bersih. Kurang kasih suka dulu. Anak songe, cow, bang daun mari. Daun mari. Ayo berak. Nak, nomor kali nak. Semangat pokoknya mah tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti mungkin, yang penting yakin. Boy, das, Bang Boy yuk. Yo, Mang Boya kita bikin video. Yuk. Pokoknya mah aing malah medong, manodetkeun sudah barbar 03. Optimis, ompong tapi manis.